Beneran, mau pulang lagi. Padahal Oneng masih kangen loh. Iya Neng, lagi buru-buru sekarang. Mungkin minggu depan lagi kita ketemu. Iya, gak apa-apa, Makasih ya udah luangin waktu buat Oneng. Iya, apa sih yang enggak buat cantiknya. Abang bisa aja, ih. Ya udah kalau gitu pamit dulu ya. Iya, hati-hati. Ada saya ditelepon atau si Oneng. Geningan keur beger. Oneng, Teme, orang kerbahagia, ih. bahagia siama. Lamun keur jeung jalu teh siama sok poho ka babaturan teh. Lain po, ai mane kan orang teh kudu boga quality time jeung ayang. Gandeng Asya, ayang we. Ari si emong ka mana? Bieu urang ka imahna usah saha. Ari mane teu apal, kamari indit liburan ka Bali. Aduh, sugan urang mah heureuy rek indit ka Bali teh. Si Dikan menang voucher liburan dina Ciki. Gede miliknya si emong. Urang ge edek ka Bali. Rek naon sia ka Bali rek nangan duda. Nya komo we meh padet mengkel. Atuh urang hayang ngilu. Entong bisi moal kuat rahimane. Kelain nelpon. Halo. Oh, ayang udah nyampe. Kakak ninggalkeun urang. Siga JJ. JJ. Apa deal? Kemana wae tuh, awis tepang ya. Nya J, kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat, J, terang kanu namina Oneng tuh. Kela-kela Oneng. Oneng au karin sanes, Nya leres J. Oh, terang pisan atuh, eta mah. Emang pergi naon ka Teh Oneng? Nya, abi teh ya maksud udah ngalalkeun Oneng. Oh, karek terang abi mah, si Teh Oneng teh haram geuning. Sanes kitu maksud abi teh bade ngalamar ka Oneng. Oh, balik ngalamar geuning. Tah eta J. Masih aya lowongan teh nya kanggo abi. Kebeneran ya abi oge nuju nganggur. Sakantenan abi nyeri ngalamar atuh. Astagfirullah. Kunaon, JJ, sok rek kumaha gaya gelutna? Duh, sia mah. Jadi pamer teknik kieu. Jadi ciga nostalgia film King Rebo ieu mah. Nah, ya guys, di channel kami juga ada film King Rebo. Nah, bagi kalian yang belum nonton filmnya, tonton dulu Gi. Pasti banyak pelajaran yang akan kalian ambil dari film tersebut. Dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Jangan lupa nonton. Biasa ngajajab abi teh ka Bumi Oneng. Oh ya tuh, mangga ku abi dijajab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oneng, iya ya tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia? Tapi pulang gelanya. Nya tuh, nuhun aja tes ngajajab. Nya, sami-sami. Yaudah tuh abi pulang gelanya. Mangga tuh calik heula. Meni awis tepangnya nih, kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat, Neng, Ama mau share basa-basi, Ama pada langsung kanu intina. Mohon aya naon? Teh gaduh pembaksadan saya, pada ngalamar Oneng, kumaha Oneng tampi moal. Astagfirullah. Saha eta? Meow, kucing. Oh, uci.
kabur ah, di bibirnya kasih mah. Kumaha neng? Nah, atuh kamari-kamari abet ninggalkeun oneng. Pan kamari ate ngarantau heula ka rumah stasiun mapan ekonomi. Tapi insya Allah ayeuna bisa mencukupi kebutuhan oneng. Nuhun A, kanggo niat baikna. Tapi maaf, oneng tos gaduh deui. Pasti. Nuhun pisan A. Mudah-mudahan AA aya gentosna nu leuwih langkung ti oneng. Nya neng, mudah-mudahan pilihan oneng yang terbaik buat kamu. Amin. Nya tuh, kakak pamit helanya. Ya mangga A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ada info, Mak. Mak, Aya naon, Je? Mak, nyawa teh si apa deul? Heuh, apal? Babaturan maneh teh anu kasep. Heuh, eta, Mak. Geningan bobogohan jeung si teh oneng. Allahu Akbar. Anu bener, Je. Nyaan, Mak. Tadi ge malahan minta anter ka JJ ka imana. Ipek terek dilamar, Mak. Aslina eta teh. Si mama. Nyanya tuh mamanya JJ ngabohong. Waduh, emak jadi penasaran. Ayeuna rek kali itu dara rasaan mah kabogohna teh linjang padil. Hujan kayak gini mah redanya lama ya. Iya tuh gak jadi kita main teh. Ya udah, mainnya kapan-kapan aja ya. Tapi yang janjian sih harus jadi. Aduh, Ujang. Punten badai ngiring ngiuhan ya. Malah Bu, malah. Nah ada ya maka bogo si Oneng anu tadi. Bejakan kasih Oneng. Kenapa Bu ngeliatinnya begitu? Enggak, Neng. Ibu mah cuma senang aja kalau lihat anak muda kayak gini teh. Jadi ingat masa lalu ibu sama si bapaknya. Adeuy, indahnya Bu. Rungkat jam. Aduh, Wah, ini bejakan ke si Oneng ayeuna. Maksudna ye. Oh, enak ya hujan-hujan gini berduaan. Neng, Jelasin ini siapa, A? maksudnya apa ini? Aku ini pacarnya dia. Kamu ini siapa? Heh, aku ini pacarnya dia, kamu jangan ngaku-ngaku. bentar, aku bisa jelasin. Oneng, nggak skill mah. Nggak sih omong kudu dijelaskan. Gak berarti sekalian awalnya kieu mah. Sia sok kasep pisan, sia boga ngawam. Yang sopan kalau ngomong sama orang. Oneng kemana teh sekali kucing awet itu mah udah berat. Sarua mereka kagak telan. Hajar Neng, hajar sok. Oneng hajar sok lah. Jamak udah Neng. Hajar lah, udah. Angkat.